Kenapa dia real? Ulin biasa. Atau dia teganan anu dibeli kencing dia tamaja para di bapak dia dong ngaku gula. Ku bapak ieu tilok dibeli kena naon. Tantangan lah. Nya. Torbut nya mah. Sit kieu ge. Lain tema aing bisa edan doang ya dia. Aing kolot barang kabina-bina meuli kenu kitu. Atuh menta naon taril? Sepeda teh naon tah? Tama nu dipake naon ti nyaho aing ngaranna tah mah? Ih, dibejakeun ti keur tadi motor but. Nanya deui. Motor naon tah mah? Lain motor butut meureun tah mah deuleuh dua kadaratan. Ngeng beti tadi teu lempang-lempang. Aing ripuh boga kolot. Tuh kumaha? Minta sapeda ge kana bapak teu diturutkeun. Nu aya bae ku aing dijieun momotoran. Coba tak kakak gawe, inang bisa meulikeun aing sapeda. Waduh, ngomong ku babari dikayakeun babari tak nyaran pagawean. Misi meuje pake bae meuje eta nu aya lah aing sabodo. Kiwari mah teu ta nyar pagawean saingan ge jenderal tuh. Terus kudu boga orok dalem. Lamun teu orok dalem kudu mere admin helekarak bisa gawe. Ieu mah modal kadaek doang harese kiwari mah. Geus menta ka ditu kana bapak. Dong eueuh deui beulieun sapeda teh ya. Nu kitu dipake aulinan. Alasan bae, ngomong bae aya nganggur. Misir lih aing ngawek-wek bae dia leutik-leutik aing. Nyaho naonnya dia bau cikur keneh dia lieur aing boga adik doang dia. Keur itu ge geus ngomong teh aing ngana bapak ndung boga adik. Nah aing bae sorangan. Geus aing lamun hayang naon babari. Aing nama ya aing jadi pewaris tunggal teh ya. Ih, meuje eta dia ku bapak dijieunnan. Ku sedep tanyeunan nu karitu. Nyeunan doang dia. Semeja eta bae pake nu aya lah aing sabodo. Aing lamun bisa mata dia tah diasupkeun deui tah kana ieu jero beut. Para sini bae ieu lah. Jeung Adi jeung dulu pas sini bae. Meja-meja ka ditu tuh lempang. Wan ka itu wan. Awas Ariel ya nek dipake ku bapak ya. Nek ngagemburkeun taneuh tuh. Geus ieu lah lieur aing boga. Boga keneh pagawean teh keneh tuh can anggeus. Kerekeun hirup bae gitu. Biasa deui. Dikumahakeun ku Ariel deui lah. Ridwan Ariel ieu jauh ada ya bangsat doang. Waktu mah narelek lewat dohong. Aduh, aing. Ya Allah. Sampai amat, awak pokok sampai ngesang nyelahan desal trikeun hirup bae. Ril. Sobe Ariel ka dieu. Naon? Ka dieu iya, coba ka dieu deket ya. Iya. Naon? Ieu dikumahakeun da teu jati tadi trikeun hirup ku bapak diharekeun di selah. Ya tadi kukumahakeun, ngan dibuatan doang. Atuh teh nyaho buktina mah ku bapak dihirupkeun ya. Trikeun hirup meureun dionek bae tadi ya. Pasti nama anu teu hade rusak ya. Tuh deh hadekeun heula di bengkel. Manggil bengkel heula. Mana? Yomean bae ieu. Serius, Pak, ku ada dengan tadi kukumahakeun nya mah, ngan dinyanyangan doang ti tadi lah. Dibuatan. Jadi teh hade Ril. Geus geura kali tuh neang bengkel geura. Ieu teh kamu dim nah ka dieu bengkel bisa anta mah. Geura ka dieu teang nah ka dieu nah ngadean ieu kitu. Desel ku bapak. Geura ka dieu teang kamu dim. Obong kayak 20 minutes later. Angel amat ya Ariel yang bengkel aja deket. Di tadi. Dikenalkan yang bengkel harese. Ih, buburi itu gawe. Naon kana? Oh, Dim, coba ya pangadekeun ya. Kunaon tuh? Teu nyaho rusak, teu hade dihirupkeun, teu hirup-hirup. Busi.
Jabu si baru, coba hadekeun tah. Coba di Lain naon tuh ya. Jai mah dong kebo elektronik. Nya, penting nyin gugula melak cabe. lain dong drone petani doi. Atuh bener. Wah, gerak. Hadekeun tah, Bu. Drone model kieu tuh moal kaluhur ba. Nah, yang penting mah Drone petani pergi nyemprot. Kukula dicek ulanya. Sampai karena murnya kami. wih, kira aku tengaruh. Oh, Tapi anyar bosina ya. Anyar busina mah dim. Lain eta bana dong gerpuh amat tuh tak. oh itu kari dong kita. Pangadat. Dong pergi ngeblender teh ya gitulah. Naona ya kira-kira. Mira itu ada nak. Iya, di omean ku anak nu leutik. Oh. Pas ini bae di jengkakana. Iya lah nek dipake teu hade. Sensitif ya itu benang diomen berarti ya. Boa aneh. Aing ge ieu. Oh iya na yo. Naon na? Kabulator sana ngaranna ta. Kabaran cai kabulatorna. Oh. Kabaran cai, Oh. kehujanan boa. Hujanan. Bira aku jata hade ke kamari mah ieu. Cai doang. Oh, Oh. Oh, eta jelas. campur cai. Oh kabulatorna ieu mah kudu meuli deui. Kulit. Berencana oh ieu mah campur cai geus ieu. Rusak. Petan rusak. Oh. Beuh. Lah aku mah aja kudu duitaneun bae ieu. Beuh, aing. Atuh diomen ku anak nang. Ku anak Atuh anak mau beli ke naon nu geus teu ngomen nu karieu. hayang mah. Atuh jadi geus dieu si teuweul sagala. Oh. Nang aja tah mana ternak. Oh, ternak. Ah, Oh. aja. Oh, kewari menernak di mana-mana lolosnya. Ai, nu penting menjadi duit. Oh. Oh, aing. Ubar eta teh apa mah bagawe kitu lah urang lalesu ngalamot madu. Dumuk, Kabulator oh ieu mah. dumuknya Oh, mau kabulator. bedu. Kudu meuli deui. Kudu Atuh meulikeun. meuli. Beuh, Sedangkan rada hese alatna kabulatorna. teu bisa diakalan. Oh, itu Oh, bisa. bisa. Geus kepangpatan soalna. Lamun dilaanan anu ieu na nu karat-karat na engkena kabawana jebol eta. Nya jebol. Soalna ieu mah geus parah, karat sih keropos jorona. Oh, tilok di servis ieu dipake be. Heeh. Di servis-servis. Atuh berok batur. Heeh. Atuh jadi mah firman kehilangan Firman, doang na. oh, iya, Kehilangan teh nya. Oh. Request. Teu nyaho. Gati lain menang kuliah meuli lagi menang bos besar. Oh. Ragati rata-rata. Kamera mah tilu kainu awet. Atuh Tama jojong. dumuk ieu na. Atuh jojong ieu mah. Ieu nama ori ieu bagus. Oh, eta kaburatorna. Tina kabulator dong ieu mah nya. Heeh. Mungus mending kena jeung pacul bae heula rek gawe mau lah jeung ieu. Oh geus lah. Ieu mah. Lain kitu jojong aya karyawan manu lain. Oh. Terus kumaha bae. Oh, tamang serumuknya. Kunci-kunci teu digunakeun berarti. Oh, bobot tuh. Oh iya. Ya geus ari Sama dicek doang. Geus nyaho mah ieu na nu penyakitna. Nya. Kudu dioperasi berarti kabulator. Heeh. Kamana ieu Ariel? Ariel. Coba ka dieu. Naon? Ieu kunaon ieu ja aya caian dina kabulator? Ieu rusak dina kabulator na cenah. Tadi di beran bensin yo. Usaha. Ku Ariel. Cih wadahna yo. Mana? Atuh paingan ieu mah atuh cai urut minum bapa kamari. Masya Allah, atuh paingan pae campur cai nginum ieu malen bensin Ariel. Masya Allah. Atuh paingan pae desel. Bicarekeun bae ieu lah. Ih ampun, teu kakana teu adina bicarekeun bae. Haram. Wan, kemana Ridwan lah. Coba ka dieu Wan ya deukeut. Naon deui Pak? Aing jager bae. Lain adu tadi aya sorangan di dieu. Kunaon Kunaon? ieu lah dulur jai ya diberian cai lain bensin ngomongna cenah diberian bensin. Kunaon dicicingkeun bae jaya Ridwan dia tadi. Itu nyaho bejer kenyaan bensin ieu. Dulah atuh jadi berian cai pengen teu hade. Tuh salah bapana ieu. Naon? Lagi dibelikeun naon ka anak. Dibelikeun sepeda teh naon dong eueuh. Ja iyalah. Sepeda dong eueuh beulieun. Cai ge lah wadahna tah lah. Ampun haram.
Atuh lain tenek dibelikeun. Pagawean Jangan geus tina, oh wah ari lemajah ngamenu kitu. pagawean geus anggeus. Dibelikeun mah teu barang. Geus baya beuh aing lalir aing di dieu. Halaliu bae geus urusan duaan mah nyetah beuh lempang maruseng. Hongeus geura ka ditu. Bisa kitu bae eta anak lah. Pusing me pusing. Komo sama kolot. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Pan, mak, kumaha ieu pagawean? Bau pugu iya teu hade ya nek pagawe ya teu hade. Tadi ku saha? Ku atuh ku iya ya ku anak nu gede jeung leutik. Waduh, itu dijentulkeun sih. Kaharti aing. Dah, Laju itu tuh si gawe. Iya tuh pagawean sorangan mah aya bagawe bae ieu mah mun mah nek Teu make mesin. iya. Make naon digawe teu make mesin tuh. Aya mesin hiji deui di ditu. Lain hayang bae ngomean boga kolot gila dong eueuh cocokan teh di ieu mah. Geus gati. Naon ya? Kabilatorna cenah ge ieu teh bengkel. Teu hade. Geus tah mah bagawe nu saayana bae. Naon bae nu digawean heula. Henteu ngagagula ge naon tah gawean. Micenan itu taruntah anu geus kumpul. Ini mau tadi dipakai ya. Aing capek jila. Mungkin Teu make mesin ya mah. bos. Dihadekeun geus geura. Begawe. Hayu kayak dieukeun. Kayak ka ditu. Mesin dong tai kitu koneng. Geus lo diomean deui nya. Babare ka ditu tuh reka pagawean orok. Lo diomean deui. Bos. Nakal. Cuma aing. Deme ieu pangletikna, beak cari kanan bae. Alis mah teu dibelikeun naon mah aing. Tung geus aya bae pake momotoran. Ieu mah kakak deui nu diturutkeun. Iraha bu aingna, ngajual kebon jeung kakak, ngajual sawah jeung kakak. Mun kuliah mah mogok. Cetak teu jadi nanaon. Nganggur bae deui mah di. Sioh, aing geus gede manek ingkang leumpang ka ditu tuh. Naon kolot jeung kakak kereng bae. Iya. Itu tuh pan. Ma itulah gawean lah. Hancaan itulah nya hancaan eta mesin karena mesin teh hade. Tin ku manual bae tadi gagula lah nya. Ya gula atuh sa meunangna bae. Ditebas heula bos. Atuh ditebas heula. Lain serah ka amat digawe make mesin nyela. Ih, ara leman ieu ngamake kudu ku mesin bae. Atuh gat hirup nangis ku mesin ieu mah tahun Tuh. bara atuh imang 2025 ka luhur atuh ieu Kayak mah. deui kayak dibelikeun di baru. Tuh ka ditulah. Itu hancaan lah nya deui lah. Saluran cai anu ka ditulah nya anu kana toron itulah kayak supaya nyala deui. Eta cai ka ditulah nya. Nah lampu teh nu nyala. Cai Nah, cai bisa nyala. nyala maksudna Mengalir gitu ngalir. Bos. Lain ngagenyai. Nya ngalir. Cacikat yang kenyai. Jeung piajangan nyiram-nyiram kapelakan anu baru nya. Lah gitulah bala pokokna mah di mesin kayak mah eta. Geus bos ya lalesu gawe ge mah sejaman naon sejaman mesin ieu mah nek gawe make pacul barang. Ih. Nya kata mah nya. Oh, zaman mesinku mah tahun naon ya atuh Surabaya masalah ulah ngomong cuman zaman. Atuh ai musikna ge kumaha kata musikna? Lain musik. Naon tuh? Lagu. Oh, kumaha teh laguna coba tah. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia hidup berkawan mesin. Kalah joget. Arti aing Oh, jangan nahan iyo. keur nyindir ieu joget deui. Astagfirullahaladzim, ya Serba Allah. mesin giwari mah, ieu kudu manual keneh bae kalah joget. Wari mah keur boga berjalan tenang. Lain melikun mikir, belikun. siap. Iya nek ka dieu jauh kudu make Bensin. nyindir Oh, nggak, joget serius. deui. Hei, neka mana? Nek balik ya. Ai. Nek benang mesin hade gawena. Ai. Lah. Iya. Jauh lempangna. Kula bagawe atuh kudu make mesin bae. Geus sabodo aing lieur haram ngurus-ngurus karyawan kiwari.